Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Fahrena Nur Anissa di kelas 10 MIPA 5. Bade nyaritakeun carita babat Tasikmalaya. Dina abad ke-8 nepi ka-12 di Tasikmalaya teh aya pamarentahan dina wangun kabataraan. Pusat pamarentahanana aya di Tawang atawa Galunggung. Anu kungsi jadi batara waktos harita teh nyaeta Sang Batara Sempakwaja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Wastuhayu, Yang Ratu Galunggung. Pamarentahan kabataraan dirobah jadi Karajaan Galunggung. Anu jadi raja-rajana nyaeta Batari Hyang Galunggung, Rakean Darmasiksa, Ratu Saunggalah Prabu Ragasuci, Ratu Galung Sakti, Ratu Sembah Golek, Ratu Panyongsongan, yang Ratu Galunggung. Saterusna dina abad ka-15 nepi ka-16 pamarentahan Tasikmalaya teh mangrupa bagian ti Karajaan Pajajaran. Pusat pamarentahanana aya di Surakarta. Raja-rajana nu marentah nyaeta Sri Gading Antek dalam Surakarta, Lembu Jaya, Entol Wiraha, jeung Wirawangsa. Dina mangsa Walanda tahun 1641 ngadeg pamarentahan Kabupaten Sukapura. Ibu kotana di Leuwiloha. Nu mimiti jadi bupati nyaeta Ki Ngabehi Wirawangsa. Ayeuna Kabupaten Sukapura digentos jadi Kabupaten Tasikmalaya nepi ka ayeuna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.